Duhangi nu ngahiliwir sampaikan salam sim abdi ieu syairan insani nu mencintai ka istri nu geulis ka bina-bina ngagoda mata jeung raga lalakon dua manusia nu awalna mika cinta kahalang ku cita-cita tah ieu teh lalakona hiji mangsa dinten Jumat abdi pamit arek angkat nyiar ilmu nu manfaat supados luhur derajat abdi teh di pamondokan di pondok Bustanul Wildan dipisah ku kajauhan cinta butuh pangorbanan tos lamihan tepat-tepat sareng anjeunna tersayang anjeun pendak jeung pemuda kasepna kawin-abina du Gusti abdi sangsara mencintai hiji wanita cinta abdi salaresna dianggap cinta nurjana du Gusti abdi tulungan hate nuju ka nyeriat istri nu janten pilihan dirabut para waliat dahar abdi teu mirasa sare abdi henteu tibra raga abdi rasa nerak sabab ngemutan anjeunna soca ngalirkeun si soca abdi kawas jalmi buta emutna sababna cinta akhirna jadina langsa ieu serat janten hasrat tulisan wawakil lisan jeung kertas nu janten tugas tur mangsi nu janten saksi mugi Gusti ngawidian ngagantos kana langsaan ngilangkeun kaparhatian digantos ku kabingahan wargi wungkulkeun ka Gusti sim abdi masrahkeun diri tina setan sareng jalmi mugi wungkulkeun ka Gusti tina setan sareng jalmi mugi wungkulkeun ka Gusti.